Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada sifatnya khalafatul hawadis kenanya. Balikan deui sifat mukhalafatul hawadisi. Bahwa jika mari Allah wajib kesifatan sifat mukhalafatul hawadisi. Ingat artina mukhalafate silih bedaan. Ieu binana musyarakah ya, bina musyarakate anu aya makna silian. Jadi silih bedaan Allah beda jeung makhluk, makhluk beda jeung Gusti Allah, itu artina mukhalafah. Terus lil hawadisi artina pirang-pirang anu anyar. Anu anyar teh nyaeta pirang-pirang anu aya mimitina. Jadi teu meunang ayeuna nyarupakeun Gusti Allah ka pirang-pirang anu anyar anu aya mimitina. Asina hawadis teh nyaeta salian ti Gusti Allah eta hawadis. Urang hawadis, malaikat hawadis. Setan, iblis hawadis. Alam dunia hawadis komo. Perkara anu aya di alam dunia hawadis. Nah, karena kabeh perkara anu kaciri ku urang anu bukti ayeuna anu aya di alam dunia aya jeung geusina, maka henteu meunang disarupakeun ka Gusti Allah. Nah, termasuk ayeuna lain secara kuliah, lain secara keseluruhan unggul, termasuk juz'iyahna. Hartina termasuk juz'iyahna teh. Lamun Gusti Allah ayeuna anu ningal maka ulah disarupakeun bahwa ningalna Allah jeung urang. Lamun Allah ayeuna maha mendengar atawa ngadangu maka ulah disarupakeun ngadanguna Allah jeung saha? Jeung urang. Naon sababna? Mukhalafatu lil hawadisi. Gusti Allah beda jeung sakabeh anu anyar dina segi kuliahna, dina segi juz'iyahna. Secara keseluruhan, secara sebagianana kabehanana mukhalafah. Moal aya silih persamaan sedikit pun. Sugan Gusti Allah gaduh ra'sun. Punya naon? Punya kepala. Kepala mah ayana di saha? Di jelema. Sugan pangeran boga buluna sagede kumaha. Nah, Gusti Allah teu gaduh bulu, teu gaduh rambut. Mukhalafah lil hawadis beda jeung sakabeh anu alanyar, beda jeung makhluk. Matak teu meunang nyerupakeun pangeran ka makhluk. Atawa urang lamun teh mangimpi papanggih jeung pangeran. Cahayana kieu dicaritakeun. Nah, itu eta teh lain pangeran, setan gitu ngaran. Da pangeran mah lain naon? Lain cahaya. Jadi moal ayeuna bisa nyarupakeun ayeuna kabeh perkara pokona mah teu meunang disarupakeun ka Gusti Allah teu meunang. Erek dina alam nyata atawa erek dina alam eueur teu nyata dina impian teu meunang disarupakeun. Nah, etanya jadi teu meunang ayeuna urang nyarupakeun makhluk ka Gusti Allah. Bahkan jika dicaritakeun Allah lain kuliah, Allah lain juz'iyah, Allah lain jirim, terus Allah lain arad. Nah, da eta sifat anu opat ayana di saha? Di makhluk. Lamun di makhluk aya kuliah, lamun di makhluk aya juz'iyah, lamun di makhluk aya jirim jeung aya naon? Jeung aya arad. Terus di mana-mana ayeuna Gusti Allah kitu, misalna aya setan nibakeun kana hate urang,
Terus kumari hakikatna pangeran. Lamun Gusti Allah wajiriman, lamun Gusti Allah beda jeung makhluk, teu bisa dibayangkeun sapertikeun ayeuna anu terjadi dina pangeran-pangeran batur kaciri. Nah, maka lamun aya dina hati urang pangeran teh susah dibayangkeun, faqul fi raddi dzalika la ya'lamullahu illallah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, maka urang kudu apal kana dalil ieu nyaeta teu aya anu apal ka zat Gusti Allah kecuali Gusti Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, teu aya anu mirip sapertikeun Gusti Allah. Teu aya anu sarupa jeung Gusti Allah. Rek keseluruhan, rek sebagian eueuh. Mata kalamun dina hate urang ayeuna aya anu sapertikeun kitu nya karakter dina hate urang pangeran sapertikeun kitu eta teh setan. Lamun aya karakter dina hate urang. Jadi dina hate urang teh pangeran teh sapertikeun kitu. Dina hate urang teh kabayakeun pangeran teh sapertikeun kitu. Tah eta teh setan. Jadi teu bisa dibayang-bayangkeun pangeran. Pangeran dibayangkeun sapertikeun kieu, teu bisa. Komo lamun teh mah pangeran dijieun naon? Disurohkeun, digambarkeun. Aya gambarna, aya patungna. Nah, pangeran dina agama Islam mah eueuh sapertikeun kitu. Ya. Digambarkeun patung, nyieun we patung. Wah, ieu pangeran urang. Ieu teh hasil tina ngaidrok tina pikiran urang pangeran sapertikeun kieu. Tah, teu bisa sapertikeun kitu. Itu. Pangeran Gusti Allah mah eueuh anu nyarupaan. Jadi teu meunang ayeuna nyarupakeun makhluk, teu meunang nyarupakeun pangeran ka saha? Ka makhluk teu meunang. Arek dina segi kuliahna, arek dina segi juz'i yana teu meunang. Bahkan ke bakal aya ka arep dicaritakeun deui bahwa pangeran itu beda jeung makhluk dina segi ayeuna teu butuh kana tempat. Ke bakal aya dina sifat kiamu binafsi. Ngelah sementara ieu lah. Jadi ieu sifat mukhalafah hawadits teh bahwa Gusti Allah beda jeung sakabeh anu alanya. Tiap-tiap sifat ieu kan kabuskeun kana sifat salabiyah. Sifat salabiyah teh nyaeta sifat anu bangsa nyabut setiap sifat salabiyah ngabogaan makulat. Nah, tina sifat mukhalafah hawadits ieu nyabut makulat lapad kaifa. Kaifa teh artina kumaha. Nah, maka teu meunang dicaritakeun ka Gusti Allah kumaha ari Gusti Allah. Tah, ieu hukumna enggak boleh. Ieu hukumna teu meunang. Nu kumaha ari Gusti Allah? Tah, teu meunang aya pertanyaan sapertikeun kitu ka zat Gusti Allah. Sabab kumaha? Sabab Allah mah mukhalafah lil hawa besi aya jelema nanyakeun ari Gusti Allah teh kumaha. Nah eta teh ya lain pertanyaan. Secara ayeuna urang lamun geus apal kana sifat ieu, lamun aya jelema anu nanyakeun sapertikeun kitu, oh berarti eta anu nanyakeunna jelema anu jahil. Jelema anu bodoh. Naon sababna? Bodoh kana naon? Ya bodoh kana sifat ka pangeranan. Jelema anu apal kana sifat ka pangeranan mah apa? Allah mukhalafah hawa disi. Allah beda jeung sakabeh anu makhluk. Allah beda jeung sakabeh anu alanya. Allah beda jeung sakabeh anu aya di alam dunia ieu. Nah, maka teu meunang ayeuna aya anu nanyakeun sapertikeun tadi teh kumaha ari Gusti Allah eta teh teu meunang dicabut. Nah, dicabut teh kumaha? Dicabut lapad kaifa tadi nya pertanyaan eta kaifa teh pertanyaan kumaha? Kumaha ari Gusti Allah? Tah teu meunang aya pertanyaan kitu. Nah sababna sabab Allah mukhalafah lil hawa disi. Nanyakeun kumaha mah lamun aya mumasalahna kakara sah. Berganti. Nanyakeun kaifa kumaha mah
lamun aya mumasalah ti aya silih persamaanana. Lamun aya silih persamaanana jeung makhluk maka bisa ditanyakeun ku lafaz kaifa. Pancik tadi kaifa teh kieu. Kaifa kumaha? Nu kumaha Gusti Allah. Tah engke kan pertanyaanana atawa jawabanana engke urang teh jawabanana anu pernah ku urang ditingali. Lamun kumaha zat Gusti Allah. Atawa lamun kieu nya. Cari boga motor. Motorna teh motor RX King. Motor RX King. Cek Syarif teh. Ya urang oge boga motor. RX King motorna oge. Lain motor Mio, Vario teu gaul motor nu kitu mah. RX King. Nu kumaha? Rip motorna. Pokona mah motor urang mah dimodif. Teu dibawa ayeuna mah. Di mana? Di mah. Alus pokona mah. Stangna dihareup, bana dihanap. Terus ayeuna knalpotna baberek-bekan misalna teh. Nu kumaha knalpotna baberek-bekan kitu? Eta anu sapertikeun knalpot anu si motor jaki tah knalpot nu ente beberek-bekan kitu nu kumaha? Tah ingarna kaifa. Dijawab, "Mane apa? Motor sejaki eta knalpotna." Tah, knalpot urang teh sapertikeun knalpot motor sejaki. Nah, itu ngaranna nanyakeun kaifa kumaha. Maka jawabanana mumasalah. Mumasalah teh akur pan knalpot anu aya dina motor Syarif jeung anu aya dina motor saha jaki itu kan masalah. Masalah teh silih naon? Silih saruaan aya pantarna. Maka ketika nanyakeun kaifa kumaha maka dijawab ku masalah. Berarti kan bieu Syarif. Ngajawabna ditanya kurian nu kumaha knalpot nyarif hade kitu beberek-bekan kitu. Tah knalpot orang mah akur jeung knalpot motor jaki. Tah, Rian apa kana motor saha? Jaki knalpot. Oh, nu kitu. Jadi ngerti Rian teh knalpotna. Nah, itu ngaranna nganyakeun kaifa. Kaifa teh kumaha maka jawabanana mumasalah. Mumasalah teh anu aya persamaan. Lamun urang nanyakeun ka zat Gusti Allah, nu kumaha zat Gusti Allah? Moal bisa aya jawabanana. Nah sababna sabab eueuh pantarna. Sabab eueuh sarupana. Arek ngajawab kumaha? Perkara anu eueuh sarupana. Maka teu meunang ditanyakeun ka zat Gusti Allah manaon? Kumaha zat Gusti Allah teu meunang ditanyakeun kitu. Matak dicabut ieu lafaz kaifa. Pertanyaan pada kaifa itu tersebut teu meunang ditanyakeun ka zat Gusti Allah itu hukumna teu meunang. Lamun terjadi aya jelema anu nanyakeun sapertikeun kitu, oh berarti eta jelema teh jelema jahil. Jelema jahil teh jelema bodoh anu teu hafal kana sifat mukhalafahul hawadisi. Jelema anu hafal kana mukhalafahul hawadisi mah bahwa Allah beda jeung sakabeh anu alanya mau bisa disarupakeun. Mata kaharepna aya falaysa lahu yadun wala ainun wala udhun. Maka Gusti Allah teu gaduh naon? Yad, tidak punya tangan. Maka Gusti Allah wala ainun tidak punya naon? Panon. Wala udhun jeung teu punya naon deui? Cepil. Wala ghairi dzalika jeung teu aya salian ti itu anu kabeh. Tah Gusti Allah mah tidak punya sepertikeun urang. Punya panon eueuh, boga ceuli teu boga, leungeun eueuh, suku teu boga. Eueuh anu sapertikeun saha urang. Matak di mana-mana dina syariat Al-Qur'an aya ayat-ayat mustasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat teh